Ah, arek nyamperkeun lah ka imah RT Salam ya. Reksa sadu duh. Aing tinggalan kerja bakti era euy. Tapi jelema baru dah kamarana teh nek minta anter gitu maksudnya. Ah. Inget ada mah arek nyamper budak lah si Pega. Daek sugan daekeun. Yang mudah-mudahan yang teh aya di imahna. Kebeneran aya euy. Ya. Kenapa Jang? Biasa malam Japati. Apa? Maksudna aya di teh rek nganter ka imah RT Salam euy. Naon? Arek sasadu kamari pada tengiluan ieu urang euy, tengiluan naon teh kerja bakti euy. Aing era. Oh nyeun ieu pos ronda. Heeh. Ye. Aya anter jaganya. Ayo urang udah karak anggeus ieu malam Japati. Ayo tuh ayo. Iya, ayo ayeuna. Ayeuna kana. Itu bro. Oh, kegiatan beneran? Awal tak marab Japati. Ayo. Aing Ayo di teh miluan kau teh. Ya, mah ikin kan, cager Bang. Alhamdulillah. Arek ka RT Salam pugi teh pada kamari teh. Urang teh ngilu kerja bakti sasadu. Da urang kan aya tugas itu di leuweung, ku ketua. Atunya mah ikinnya malaminya aturnya. Can beres enak juga nama. Sekalian orang nyamper RT Andi. Pasti aya lah. Urang susul lah. Iya. Urang mah kamari geus mantuan. Ayeuna berarti rek ka imah RT. Heeh. Aja. Siap. Sugan aya euy ngararumpul. Aing teh aya maksudna. Tuh geuning aya di. Itu ngararumpul. Itu urak sa itunya aja urang itu. Iya ngedar kocapian sama manggu. Lagi si Pega ke Malek. Iya. Kebenaran bening. Iya, ngareka imah RT Salam euy. Rek sasadu pada kamari aing tinggaluan kerja bakti. Oh, udah kadang mah kamar di kerja bakti cenah di RT Salam teh. Aing era maksudnya rek sasadu laporkeun kitu. Aya mah teh kerana di mananya. Ya ingat tuh nya, ayangnya nggak sampeurkeun. Biasa mana nama. Ya, masuk ini teh ke pasar. Biasana. Ya, tapi kan teu apal, ya beusina ditinggal heula nya sok. Biasana masuk eueuh. Ya beusin kurang ieu mah mending tinggalin. Agak jelas jalannya. Apa jelas? Aing tinggal heula. Ayo, perteh. Dari ulah. Karena di dia we. Ayo. Urang teh we ka imahna heula. Yo, mun kocapi. Coba karena asa mangu asa eueuh nanti asa kemangu. Rasa kocapi. Ya asa kocap. Ya, Tapi habis lah. Mun loba duit asa mangu serten. Nya. Asa kocap. Asa kocapi sarua wae gitu angkat. Emang si Alek kerja bakti itu di RT ieu. Si Alex itu buka kayak gente terlalu munjung batur saya salah ngirup Sok sare ya. Biasana manehna mah batur mah. Mana sare jadi katinggalun. tinggalin wae di segala kegiatan teh dikalakinan nek. Ya kan itu mah yang umum, lain yang mana pribadi yang kudu nama masyarakat. Tapi halus manehna rek sasadu. Oh benar. Teu sasadu nating sasadu naon teh apa. Sasadu geus anggeus mah Nya urusan mana sasadu mah nya. Kan urang mah asa ke deui ulah kitu bejakeun lamun amplop teh bil. Urusan Alek apa tambah sih bayar wae kitu karang naik mantuan. Tanya apa? Moal kerja bakti mah hidang manehna. Sugan beri kerja bakti yang dibayar manehna mah. Moal kerja bakti mah. Pengen biraku jelema mah teh yang. Ini Pak. Oh kita. Iya itu bisa Kita pirang. mana kape duitnya kok itu bener. Daripada itu naik bener. Naik. Kerja bakti. Oh, teu kape duit mah. Yo Ayo bener. kalau kerja bakti yang dibayar. Kerja bakti iya kerja bakti. Duitan asa geus tapi mun aya duitan. Iya, aing bener. Bayar ke beli rokok. Oh bener. Mau pengaruh duit banget. Iya nama masalah eta ongkos bisa Nah, soalnya sih pegang pasti urusan eta urusan duit. Nya. Tadi nak duitan, tapi beda mun urusan nekala duit negara resit. Karena orang gini. Salah satu nu jadi itu bener. Mal dulu. Geus bae antep lah kumaha manehna we di RT-na. Urusan Campuran urang. Aya juga nama. Mudah-mudahan tuh yang teh aya ga gitu. Jadi urang ngeunaheun lah henteu di engkekeun deui waktu teh gitu. Penting mah sasadu naon ge. Heeh. Tah aya recet nama. Bang. Recet. Mudah-mudahan aya ga. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, aya ginian. Partai memang. Narion. Ya tete. Alhamdulillah. Ieu teh arek sasadu di belah dia ngobrolnya. Hah? Gimana ada? Tiis. Ngarenahan ginian partai ya. Di ieu mah tiis ya. Kadang domba nantu. Dah, deul. Naon ya si Narion? Ieu teh PRT ka dieu teh arek sasadu masalah kamari PRT ngumumkeun nota Karaja Bakti urang teu bisa teh da aya tugas dengan di ketua ngindek di leuweung. Baik, Iya. aya pagawean mah. Heeh, kentunan mobil urang teh jadi teu bisa ngilu kerja bakti nyeun pos ronda. Ari aya pagawean mah. Heeh. Hampura pisan urang PRT ya. Sugan lah. Aya keneh warga. Sugan lah kayak aya kerja bakti nu lain mah. Siap, Insyaallah siap, nyempetkeun hadir berarti. Siap. Kudu eta mah. Adi datang pohon ngarona ya. Rajin karena mah tiap malam minggu terus. Siap. Ku baru dak oge ku Dudung, ku si Iwan, ku si Eko telepon. Siap. Kamari ge langsung tah balik jam 3:30 kamari ge PRT. Oh, kudu kitu. Heeh. Han hampura ya. Naon? Sok aya goreng tungtungna. Oh, terus? Arek punya duit, aya mah. Iya 200 we. Urang butuh pisan penting. Ya yang salah kosong Yang duit tadi. Oh, Ini parah nih. orang untuk apa RT ka sade ya tuh orang injung. Jadi salah kesek goreng tungtung wae mah. Hampura we mah. Duit oge. Ieu mah teh naon lah kajian ari eueuh mah. Ieu mah urang suganan PRT boga gitu. Bae teh naon teu boga mah kajian. Kosong pisan teh. Ana hampura PRT ya. Oh, teh oge ya. Heeh. Duh, Ya, hampura ya. siapa? Lain teu percaya, lain udah kumaha tadi tahu. Atuh ayo, nya PRT-nya. Oh, siap. Siapa ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan na. Oke, siap. Ayo, nuhun. Oh, belum jadi rek. Naon giliran butuh kan dia giliran RT mah butuh kerja bakti Kebalik aya di mah. Yang borongan tur terus ganti bener sasadu. Penting injem duit nyerakeun. Duit mah mau dianter weh. Lanjut butuh sebenarnya ada TKRT TK saha tapi da emang sih RT pasti dipakai nyen pos ronda. Nya, Geus kajian lah.